lain sacana initnyang lebih Amar Sakti nun kaula dik nanyakeun heula ka nya nya unjuk sumanga lain cenah ieu si Amar Sakti teh tadina teh si gareng nu dipaehan ku urang heueuh teh jadi jawab nah bener apa lain mana teh maksudna cenah si gareng mana teh bener laras pisan kaula teh gareng teh nanging kaula teh rag-rag di laut tapi hirup deui tapi jadi kieu wujud kaula meureun ramalan ieu panita teh jelas eta we kagetna teh raja buat jadi doangan ayeuna kudu kawinkeun maneh teh Amar Sakti Pino dama kaula nun ngiringan bae kaula mah Gusti Pati ya Gusti Pati anu mah da jadi minantu raja ha Pino dama kaula nun sok atuh nangal bena urang rengsekeun pertikahan di waktu ini Nyai urang tanya heula na bubuheun teu ieu kaula nun paman ka dieu geulis punyuk sumanga kaula nun Kemangan datang nira angat mane upak lingan rana upak lingan rana datang nira kangat mane upak lingan rana Gendera ingkang sampun prata Gendera sampun prata ya gelis anak mah tapi rada makaula nun paman Nyai teh geuning kedah ditikahkeun ka ieu Amar Sakti tingali israt gelis. Cobi ninggal kaula nun. Tingali we ku Nyai. Barang ditingali ieu putri bari gumujeng alit pada hayakin eta serat teh kengeng ieu putri ku ajeung. Aduh, laras pisan geuningan kaula teh kedah ditikahkeun ka ieu jalmi anu kakasih Amar Sakti. Kumaha kira-kira Nyai kersa? Ngiringan bae kaula nun paman. Kana kapalai Kangjeng Rama kalayanda puguh Nyai oge atuh aya jorojoy ka ieu satria anu kakasih Amar Sakti. Ya teu naon atuh aya geus kitu mah. Daekeun geuningan Nyi. Nuhun geulis. Puguh deui wae aya kitu mengarang nya. Mangga atuh urang rengsekeun nu dina waktu saena urang ngalih ka itu. Urang ngahaturanan itu amilna sang sajabina. Kumaha kedah aya wali na panginten ditikahkeun teh ya aya mah pokona mah urang tikahkeun we. Kene wali nama diwakilan ku kaula teh aya halanganana. Atuh tiasa diwakilan da aya keneh. Gede wali hakim lah. Ya. Atuh dina wengi-wengi oge ieu putri teh direngsekeun pertikahan kalayan wali hakim nyaeta patih nagara. Ia Amar Sakti jadi panganten sareng Dewi Puspakan Senawati itu kaayaanan Amar Sakti diugung-ugung di Karaton Nagara. Atuh dina enjingna pasisian ieu Raja Sumping di sisi laut teh ka ieu Karaton Nagara barang Sumping ka Karaton Nagara ningali Amar Sakti nuju rerenengan
Cili udag malahan di Patamanan sarang ieu Dewi Puspakan Senawati istuning silpika dede silpikanya. Halayan kenging wartos yen parantos direngsekeun pertikahanana ku patih nagara. Ieu sang nalendra nafsu ngagudug-gudug amarah nu teu kawadahan. Gegeje sagala ditanyong. Ait! Kapsigra purna dewa. Kapsigra purna dewa. Jenirah ingkang nafsu kagila-gila. Ya, nafsu kagila-gila. Ingkang ngalaga. Bangsat, edan, durik, mana si mati? Aduh, Gusti naon itu Gusti? Kurang ajar kade bangsat. Aduh, ampun Gusti. Mana si Senopati? Abdi Edan, kurang. Aduh, ampun Gusti naon ya teh Gusti. naon itu Gusti? Edan, siap. Kunaon anak aing teh nya si Amar Sakti make cenah babarengan jeung si Nyai. Apaan parantos ditikakeun? Nah, sabab wawanianan aing bapana anu hak ngawinkeun. Apaan ieu teh perintah panjenengan? Dina serat teh Gusti. Bangsat. Kapan sidik dina surat anu ditandatangan ku aing kita di Pondaran si Amar Sakti? Kunaon kari-kari kawinkeun jahat? Diwalah-walah geus paeh. Waduh Gusti, Nah, itu jadi kieu kalau teh lieur kapan seratna. Kau lagi ninggal yin. Ieu teh kedah direngsekeun pertikahan. atuh tuang putrana ge da puguh-puguhun. Binatang di Pondaran kabeh ku aing bangsat. Oh ya nggak kabeh mah ya. Mana si Amar Sakti kade jahat binatang? Sakti dijaweng ku ieu raja nagara. Nyaeta dijengut di Gunyang Ganying. Tobat teh Kang jeung Ramana naonan eta salaki Nyai di kitu-kitu aman naonan kawartos teuing ama. Bangsat Amar Sakti di Pondaran baik binatang. Dicanak kui Raja Amar Sakti kahiji alas pringgandingan salah. Nyata maksad bade ditugal jangan. Tuna lampah eta kacarios Raden Gatot Kaca sareng Prabu Batara Kresna lumampah kairing Astra Jingga Dawala. Sasat kalaporan ku Astra Jingga Dawala wilih nalagareng aya nu ngiwat ku urang nagara sawarga banar. Halu mampah Prabu Batara Kresna. Gatot Kaca. Wah, Ikan kadieu lumampah kasih. Ot. Kun. Orang siang si gareng monyong. Nasib teh kabina-bina teh. Siang kumaha atunya geus kieu gareng mudah-mudahan ting salamet rek eta keur kaayaan geuring si gareng teh Eta mah kituna. Ai sugan teh moal kieu kajadian baru teu dilaksanakeun si gareng teh hayang pai saremis Nya dewe kita. misah ti batur mah jero harmisna ieu mah cangkangna hayang teh Bayarang. Yung hayang pai sena capit isna Mereka lapisan. diuk cepot Diuk.
wala kumaha pada hamun dewek pada tadi payahan nya musuh teh dek inget wae hate disiksa dileku inget ke si gareng mangkani aduh loba kahayangna ku dek geus jebro ditonyok aduh loba kahayang teh si gareng nya we beureuh dek pudok umureng mudah-mudahan we cing bisa kabelaan atuh gareng cing salamet maneh teh gareng kan bae ada geus nasi beureuh cuma kan bae ka henteu nya ka dulur teh mangkani si gareng teh waktu dijurukeunna teh euy sukuna heula ti heula disebutna kita rujun ari geus hirup dipilih kasih hirupna teh disapirakeun wae dibedakeun jeung ulian tapi teh naon da pangeran mah tarana ngeui baki tarana ngeui ti bongkokna kitu belegug hayang rasana teh ampun astra juga kan di narasan dia kaula yakin yen si gareng teh masih kena selamat alhamdulillah agan abdi perjantan pisan mangki salira mah kagungan ogan songkala teh gambar lopian boga-ugan gitu perjantan ka Gusti Batara mah dola boga ogan songkala teh geuning boga gambar kuda gambar lopian gitu gambar kuda ari pamolak teh modar jahat benadak elan dalah Gatot Kaca naon eta cocorowokan belah itu lajeng Raden Gatot Kaca ngeblesat kawang-awang naon juragan anu aya sora nu ait-aitan boa-boanya kajahatan anak kamu deui kasih ait ayo euy si ait teh wah kita jadi tukang renten mah tapi heueuh ada tukang kiridit hayo buru-buru udah buru-buru itu lebar rezeki deui naon itu suung rampak beuleuna mun eueuh kasubuhan beuteung ti tadi isuk-isuk kadaharan cangang ieu suruh beli mun eta kabiji minat teuing pot Neng awala abdi cicing heula dinya bisa aya kajadian naon itu tingali aya jelema anu keur disiksa ku hiji dendawa modar siamar sakti bangsat aduh nah naon atuh dosa kaula teh sang nalendra gara tegerakeun kategaan pae awak maneh dina waktu ayeuna gara tungkul kana jukut gara tangga kasadapan maneh bakal gajanga amar sakti aing teu sudi aprik-aprikan teu suka aprak-aprakan mumu apruk-aprukan aing muga binantu ka jelema sangsara balangsa maneh ayeuna bakal ditunggal janga bakal ditandasa prak gara nyarita maneh pilihankeun punya sok gara ngomong jahat sudi aing boga minantu maneh jalma sangsara balangsa aya kalanganana ai parantos dugi kana waktu makaulah kudu masing pati tumakaning perlaya Bapak pileuleyan ma Kakang Astajinga Kakang Dawala ras kalau jadi inung sanajan bari inung sampuran tapi nyaahna kabina-bina kakaula sae emu teh natanya napa ma hapunten putra
bapak mak kenging penang kayungan Gusti nu kagungan kalayana kapunten ieu areng dikatebihan pilih raras putra nu masing pati Kakang Astajinga Kakang Nawala Ileleyan Oke dunya dua papasangan kulon wetan kidul kalir kurang peuting haldong ngiji peksang salah bener ya modal jahat barang beritugal jangan Ieu amar sakti sapratane puni Raden Gatot Kaca anu seukeut pangdangungan. Margi ieu jalma anu bade ditandasa teh nyaeta nyamat-nyamat Semar, nyamat-nyamat Dewi Siti Raden Astajinga sareng Dawala. Atuh Nyi Rorot Nyi Raden Gatot Kaca lumampah lir satamana. Sata aja. Anda ulun lir hayam si dapat lontong menak. Jahat kurang ajar saha tolwat sareta andi karek nandasa ieu jalma anu teu dosa binatang hutang pati berpati hutang yang bangunan saja Allah Gatot Kaca maju bangsa ayo Edan kurang ajar aing dek ngarontok genang nasi Gatot Kaca nyatok pisan kana gaduh bangsat aing jadi titit catrok binatang ieu hiji raja anu kasebat Raja Jayeng Suksena dipun jamak ku Raden Gatot Kaca pulih kajati pulang kasal nyaeta ieu teh sasat Dewi Gedeng Permoni saking Setragana Humayit tobat asa kabida-bida ting tobat ampun Gatot Kaca naon dijagan gening bet jadi demit awewe na ti nagara Setragana wae tobat wis kabur sia waduh nah ieu kajadian mode kieu araraneh ting duh padahagan mun pangnewakeun abdi teh kesepian hirup teh nah menikaro kana kitu mun karoo kanu kitu-kitu wae ih euy dasar wa make nah da manfaatkeun deuleu kanu keur teu payung mah kurang ajar saha eta saha itu ditu hiji deui mana bi raja kaula obat sareta bangsat pindarang wah sabat beakeun jahat eta Pati Jaya Suksana dijamak Raden Gatot Kaca pulih kajati pulang kasa jadi Pati Jaya Winanglin di nagara Setragana Mayit ampun ini dedemit di nagara Setragana Mayit boa ieu jurigna Gatot Kaca anu ngiwat layang jamu sekaligus sada pusaka lambang kagungan nagara Amarta anu leungit ti nagara Amarta duh asa kaget layang jamu leungit wa Semar teu aya nah ieu ti dipilarian ku wa Semar atawa ku wa Semar memang dicanak di layang jamu tulungan kaula nun tulungan nyai ya akang amarnya teh amar sakti tobat semah kapihatur kaula nun
nuhun gelis salamet no aduh kabogohna geuning kabogoh Amar nya ieu teh garwa dan Amar leres Kakang Dawala Kakang Astra Jingga Gusti Aya kitu nya Kang aya kitunya nya ieu teh saha kaula teh pun Amar Sakti Gusti Batara geuning anjeun apa ka kaula memang kaula teh saresna mah gaduh ilmu penoropongan bintang rata teh memolah teh nya aya satria kampungan teuing euy eta mah tongoheun arang lain cara mun cara urang boga ilmu ieu teh naon teh sangkara bolong oh ieu mah penoropongan bintang nya cing mane Amar Sakti lamun anjeun boga bener-bener boga ilmu penoropongan bintang ai kaula anak saha anjeun teh anak Semar tapi ngaran Astra Jingga panggedena di antara 3 anak Semar lho oh nya euy ai kuring salira mah Kakang Domala doma urang tah putrana Kakang Bapak Semar keneh nomor 2 ai anak Semar nomor 3 saha ngaranna Nalagareng di mana ayeuna Nalagareng Nalagareng teh teu jauh ti Araranjeun lamun di Baledog Bencenur lamun di Ciduhan Lamokot jeung Bau lamun geus ngadahar jengkol nah ngomong jelema teh kitu-kitu teuing nya Kakang Dawala Gusti Batara oge Gusti Raden Gatotkaca naon satria naon satria saleresna kaula teh Amar Sakti teh gareng teh bilih teh percanten lajeng wae ieu Amar Sakti leungit tanpa hilang tanpa kerana jangelek jadi nalagareng aduh gareng aduh si gareng wes goreng geuning si gareng nyangkakeun sembah Kang kuring cager gering wing boga pemajikan gelisnya hayang Kang barang ditinggali kusadayana ieu putri leungit tanpa hilang tanpa karena jangelek nyatana jadi layang jamus kalimusada Gatotkaca ieu geuning layang jamus kalimusada teh paingan dipaok ku maneh gareng layang jamus teh lain beleguk ieu teh meunang nyokot aing dulu ieu teh dibawa ku raja Gedeng Permoni pangapunten nun saha ieu kaula anu ngaran Panita Sidik Mulya nyaeta usaha pikeun milarian ieu layang jamus kalimusada Dawala Astra Jingga Nalagareng salalamet oge semah kapihatur kahunjuk Gusti Batara kahunjuk Juragan Anom Gatotkaca lajeng wae ngagibegkeun dirina ieu Panita Sidik Mulya dadia Lurah Semar Badranaya oh iya anawi teh saha wah geuning Kakang Semar itu bapak geus teu aneh deui bapak dewek tak kitu nu matak teu melang oge kitu bapak dewek kan bisa mancala putra mancal pager bijaksanana teh kalau nya parantos salamet Gusti Batara layang jamus sekarang parantos ka Penak Juragan Anom oge Astra Jingga Dawala Nalagareng calageun sireleng pek cimbung surbang sarju rupina ieu lalampahan Amar Sakti urang cekapkeun duwi ka dieu kemang teu neutik sinebaran sari tutup lawang sigotaka